Edan mang, aduh tos lami ya, orangnya tepami pisannya, tempat tepung wah, gelo. Terakhir ketemu baheula teh mimiti ketemu jeung Mang Saswi di dunia nu kararia teh di Star Vision tahun 82-an mun telepat mah. 82-83 lah mun telepat nya hari teh urang teh saya keur gawe di Jakarta. Kebetulan Mang Saswi. Tah Mang Saswi hari teh di Star Vision teh keur naon eta teh? Kerjaan program banyak keur mancing Si keur nguseup gitu nya. Dia program itu teh pas dieun saat can nyeun reaksi eta teh aya akal-akalan. Akal-akalan sitkom jeung sutradara teh Mas Sena almarhum. Main di dia dari situ nyambung ke reaksi. Tadi SCTI terus nyambung deui terus eta di dia ya kan biasa gitu lah mun geus abus ka dunia entertain. Amun pas keur alus pasti kapake. Begitulah berkesinambungan. Tuh kan bener cek Wing oge bangga Wing jadi dulur Mang Saswi lantaran ternyata nungguin reaksi baheula teh booming baheula reaksi teh nungguin Mang Saswi urang Bandung teh jauh geuningan euy. Tah Mang Saswi basa keur di Bandung ieu mah urang ngomongkeun tahun 80-an. Cik naon anu berkesan baheula di kota Bandung. Model kieu caritana. Saha anu apal lipstik berarti geus kolot. Tah model kitu. Cing baheula kumaha? Hari saya mah itu mah usum rally. Apal teh abot poe minggu teh pasti rally terus urang teh kudu aya kapos mana. Eta usum pisan diusumkeun baheula. Rally terus amun klub mah motor marea, mobil mah geus rea, cuman tidak booming ayeuna. Waktu itu mah sudah mulai. Terus naon deui nya DJS Dago mah geus pasti. Jalan-jalan sore di Dago. Eta mang ngeceng teh bari ni sok ningalikeun da Wing mah rumasanya ti Ciwidey ti Lemur ulin ka Bandung gitu sok ningali di Supratman anu kekebutan mah baheula trek-trekan teh abon aya purilitan gini kan balik balap liar di Supratman saya sempat oge pas di Supratman tempat Hari Rusli almarhum tadi di mah sempat Sumasari mah sempat nyegat. Karena pas di Supratman mah masih banyak penghuni. Nah, di Supratman pindah ke jalan di Penogoro. Di Penogoro mah sudah banyak kantor. Jadi penghuninya itu sudah rumah-rumahnya teh tidak ada penghuni jadi lebih bebas mereka. Eta pindah. Tamu Bencong mah tetep di Taman Maluku ti baheula oge. Can pindah jeung moal pindah meureun kayakna. Geus ayeuna mah. Wah, wae. Up to date Mang Saswi. Ternyata buka dulur teh Wing mah up to date kana naon. Multi talenta. Aya ka Jalan Sumatera teh apa? Aing mah euy. Jasmut anu aya rel eta. Astagfirullah. Macam sugan orang Wing kadinya. Mang ingat teu baheula mah kan aya polo, aya terus naon teh nu ditu teh lipstik, Studio Is, terus naon deh, anu teh nu sepet roda mah eta nu di fire, anu di Palaguna ning mang. Eta nu pake skating. Skating eta. Eta bener-bener. Kan kajaramananya ku urang zaman tahun sakituan mah terus anu di Alkateri tadinya. Terus anu di Pasteur, naon teh nu Pasteur teh? Laga. Tah cik caritakeun Mang baheula kan Mang Saswi mah sebagai insan musik pada waktu itu teh. Teng insan tukang kupuluan peuting. Insan lauk. Jadi kalau dulu 80 eta teh pub teh rame. Trendina nya hari teh mah. Dan band. Jadi home band pub teh bener-bener para pemain band. Jadi idola bener mah dan beken baheula salah satunya yaitu Peter Pan eta mah band pub. Bener. Riff band pub gitu. Terus naon deui nya? Japajait band pub eta. Di Sapulidi nya baheula teh mainna teh ingat. Di Laga Sapulidi. Itu band pub eta teh rata-rata bahkan sampai ke Gypsy Can. Eta aya Brown Sugar, itu band pop itu tuh yang dari hip hop lah ya. Dan mereka jadi ternyata, akhirnya bagus boga album, terus malah jadi Bank Indonesia kan. Itulah kebanggaan jadi orang Bandung, Alhamdulillah orang dilahirkan di Bandung. Ente kita orang mah di Ciwidey. Tapi kan ulin di Bandung, gitu. Nah gitu. Terus Mang Saswi teh ayeuna hobina naon sih? Hobi teh ya tergantung suasana sih. Tergantung suasana saya mah ayeuna keur resep motor.
tapi nya kitu resep teh da saya mah teu bisa ngoprek da lain montir saya mah jadi user pemakai usernya pemakai saja da montir mah geus aya tugasna karunya saya bisa montir bisa naik motor karunya montir gawe nya juga ieu tante siapa juga Neng Agnes pisan multi talenta mun bisa ngabengkel oge aneh atuh segala dibeakeun sorangan Mang Saswi cik ayeuna teh sok motoran make motor naon sih badak motor leutik kitu anu badak aya nu leutik aya ya kumaha miluna we nya sesama gitulah ya kebersamaan satu aspal da aspal mah milik urang sararea lain milik nini maneh tah gitu jadi mun urang memotoran di jalan panggil mas tanya Mang Saswi mah moal naon moal ngege geus jinak sumpah wani diriungkeun terus ieu Mang Saswi nanti ngebahas musik pada tahun sekian kan Mang Saswi mah di DKSD yang luar biasa pada saat itu teh non paling modern lah nya di Bandung mau pada saat itu teh paling modern cing Mang Saswi musik naon Mang Saswi resep pada intinya mah segala musik tuh resep saya mah resep segala musik cuman ada beberapa yang paling resep ya di antara musik-musik semua karena kan musik itu sangat universal salah sahijinya saya resep blues jeung rock resep gitu. Kan dangdut resep, cuman saya mah teu bisa nyanyi dangdut. Teu bisa cengkok resep gitu. Karena keroncong resep ngadengekeun. Musik pop Sunda komode resep nu karar itu. Ya cuman kan ada kelebihan dan kekurangan di nu hate urang gitu. Oh, urang resep. Nah, luar biasanya Mang Saswi mah. Tina musik bisa enak hobina geus motoran gede ngilu jadi nang lolondokan cenah tadi tuh ngilu ka dieu ngilu edan luar biasa jeung bisa menempatkan diri tah ayeuna teh mun baheulana jadi pilot teuing meureun ngomong jeung wing jeung tentara atuh jadi tentara meureun ayeuna teh kudu kitu nah Mang Saswi jadi henteu jadi tentara itu kumaha ya memang ku Allah meureun dijalankeun mane mah teu pantes meureun jadi tentara malah teu balik gitu tentara mah tuh kudu aya karisma nu edan atuh sebagai bukan kunaon jadi tentara tuh karena aya kelebihannya daripada masyarakat sipil. Untuk mengamankan kan pastinya, untuk melindungi. Nah, hari orang sipil mah lompatnya kan untuk menjadi tentara hansip pertahanan sipil tuh. Bae asa ulah jadi tentara Dorakati Indung mah bahaya eta. Tah kieu Mang Saswi tahun 80-an urang kan sok inget model sih anu ieu nu nanti ngaranna teh nu diresep gitu centang anu sampai ayeuna ge masih kena eksis manehna teh saya keur itu tehnya sempet resep teh eta sarase oh si teteh eta anu sok naon jadi pembawa acara di MTV-nya di MTV gitu itu asik orangnya tidak digeulis gitu. Da orang dia nyamangnya. Orang Bandung. Tuh, orang Bandung deui wae model gitu. Resep eta mungil gitu. Mungil. Sempat resep ningali Krisdayanti. Mungil gitu. Asik gitu. Gareulis da ngaran lagi model atuh amun teu geulis mah modal. Modalnya. Ari wing mah eta nu lalaki saha resep nu lalaki? Laki kitu saya sampai kenal ternyata Diki Chandra. Oh si Kang Diki. Oh eta model. Edan bener eta. Padahal teh naon sih grupna teh? Lain grup eta mah. Sorangannya. Jadi ternyata pas waktu Diki Chandra jadi model, pas pagi saya waktu itu teh ke finalis mode eta teh pas Diki Chandra teh jadi peserta abis finalis. Dan ngobrol ya, Kang, masih emot saya. Iya, saya gawe di Wendy's karena itu saya sok nongkrong di Wendy's di Dago. Ternyata di Chandra teh sempat jadi pramusaji, pelayan Wendy's. Nah, saya mencoba untuk jadi model. Jadi, nah, memang multi talenta di Chandra bang. Sempat bikin album, benar. Pemain teater, aktor, dan sebagainya. Jadi pejabat pemerintah nya. Karena ayeuna we mah apa ya jadi burutu ternyata. Burutu nanti mana? Nanti dahar Bangkok.
Teuing ada rencarna di beunang panggung. Ai Uing mah resep ka Kang Sahrul Arul. Kamari saprem jeung Uing ternyata bahasa Sundana ge edan lemes. Urang Bogor sama Arul teh geuningan. Arul mah. Aduh, si ganteng kalem teh. Saya inget urang teh baheula pernah gondrong Mang Arul mah. Tapi wajahna teh anger we jiga budak lamun Arul mah saya mah emutna kanu jin. Nah, jin dan jun. Saya jadi jun. Jadi jin. Nah jadi jun atuh mainnya jadi jin. Oh, nya. Oh, nya. Aduh, jadi bener. jun eta. Jadi jun. Maru terus baheula mah kan jadi penyanyi ongko. Oh iya teh. Boga album gondrong teh geuningan kaset. Anya jiga Uing lah, jiga belahan terong jeung Uing mah. Hiji dua di mana? Nyamun ku kampak gitu lain di keureut gitu. Bagai pinang dibelah tiga teh lah jeung urang mah. Pinang dibelah. Nya. Aduh, mangnya edan urang panggih di mana-mana jeung Mang Saswi kieu we penak di naon saprem di naon RSA di RSA di Suara Ada di mana di bumi si Babeh Dalton ketemu sering di Jakarta ngaku alhamdulillah ngaku ka Uing ka urang Ciwidey aduh tapi sugan we engke mah Uing jadi Sultan Ciwidey kan Uing rek nyieun Ciwidey Empire wah marukan ngan mung jeung Sultan mah urang hayang jadi kanselir Ciwidey yen kartel di dieu nya insyaallah oke Mang Saswi closing statement ke dulur-dulur urang barudak Bandung khususna cik saran dan pesan kesana naon lah ke barudak di dieu ya kalau saran dan pesan mati saya mah tetap berusaha tetap berikhtiar jangan jangan takut untuk belajar karena memang untuk belajar mah orang moal nyaman ataupun moal jadi nanaon gitu ya terus aja berusaha walaupun eta salah ataupun itu benar tapi orang pernah berusaha untuk itu dan kayaknya pasti akan menemukan sesuatu lah. Bener pisan cek Mang Saswi edan luar biasa Mang Saswi eta nu karasa ku iyeng pisan anu diturutan ku iyeng pisan dijalankeun ku iyeng pisan gitu urang mah ulah lumpat lempang we da kahirupan mah lain lompatan tapi perjalanan lain pelariannya kan kade urang keur lompat bisi aya nu ngajatuhkeun atawa jatuh sorangan mungkin bisa jadi jatuh tah matak urang kudu lempang dina naon selain sambil urang ikhtiar anu fokus jeung hasilna bakal maksimal eta nu penting oke? Sip. Sampai ketemu wik